Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 5. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Sunda dari Rancage Belajar Bahasa Sunda, khususnya kelas 5 pada halaman 68. Kita lanjut, di sini ada istilah geografi ya. Kita akan belajar tentang istilah geografi. Sajak-sajak di luhur nyeritakan kekayaan lingkungan alam. Artinya sajak-sajak di atas menceritakan keadaan alam ya, keadaan lingkungan alam. Dina sajak di luhur aya kekecapan seperti lembur, sawah, gunung, jeung pasir. Dalam sajak di atas ada beberapa kata seperti lembur, sawah, gunung, dan juga pasir. Eta kekecapan teh nuduhkeun istilah geografi. Kata-kata tersebut menunjukkan istilah geografi. Kita langsung pada latihan 4. Asian titik-titik dina kalimah nu aya di belah kenca ku istilah geografi. Artinya istilah titik-titik pada kalimah yang ada di sebelah kanan ku istilah geografi nu aya di belah katuhu yang ada di sebelah kiri. Nomor 1. Lantaran jadi pusir pemerintahan, tangtu bae Bandung teh jadi dayeuh ya. Dayeuh itu kota nu pangramena di Tatar Sunda. Basisir Pangandaran geus jadi tujuan pariwisata mancanegara. Gunung Ciremay pangluhurnya di Jawa Barat. Cimanuk ngaran lamping atau lereng nu pangpanjangna di Jawa Barat. Tanjung nyaeta tanah nu nyolodor ka laut. Nomor 6. Tempat keluarna Cinyusu nu engkena jadi walungan disebut Sirah Cai. Kampung di luar kota nu diwangun ngan ku sababaraha imah disebut lembur. Gunung leutik nu teu sabaraha luhur disebutna pasir. Kebon nyaeta tanah darat nu dipelakan ku rupa-rupa pepelakan ya, kebon. Tanah tempat malak pare dikembeng dikuriling ku galengan disebutna sawah. Nah, itulah untuk materi halaman 68. Ibu harap kalian paham, maka Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.